Urang makan ye di dunia teh urang mah sempit, kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kehalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok aya ayat haram. Tiga urang dek judi aya ayat haram. Tiga urang dek zina aya ayat haram. Tiga urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nyana gini, nyana ngomong sorangan. Mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana. Teh daging anjing japuh geuna. Nyana sorangan, da eta kan hebat eta. Hebat eta. Tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah. Wari kosu sempit di pager kularangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat. Terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi. Ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek keneh kredit kuarin teh. Garin teh itu geus bisa di over kredit. Nyieun anyar deui. Teu beres jelema ieu. Masya Allah. Orenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan. Orenganan sumber tina kajahatan ad-dunya rasukul khotiatin cakangjing Nabi. Dunia teh orenganan pangkal sumber segala kejahatan. Dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiyah sarap. Bisa nya. Ya mah patali jeung sarapna edan jadi sarap. Sepuguh alfiah johar makbul. Hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim. Bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi. Tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh. Dunia mah adalah jahat ra'su kulli khotiati dibacakan kunyana aja pinter. Lamun aya nu endek calon bupati dukung kurang, lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jiya tuh dukung doakeun dibagusin di budak teh ngurusan ada kudu aya nu ngurusan ayo dukung urang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu doli naonan ya gede henteu Bandung mah bandera bae dipasang pada jasa. Ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu deh cenah teh menta ieu cuma mah dibere sia proposalna gaya di ditu. Kayak pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana. Ieu jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana. Ayo kumaha. Nah, dukung ku urang, doakeun ku urang, tapi ulah nyokot duitna sakitu. Cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren. Eta nu joren. Ku alipin lain haju urang cicing bae. Urang teu dukung lain, dukung. Degekeun ku urang rencana perpolitikanana, perekonomianna, perbudayaanana. Kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere. Eta kakarak jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang
tuh nyaho anu di luar naon cenah tah sak aing di jero ngajina anu di luar teh nyaho naon cenah teh naon hayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyangeunna ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia tak kos kitu tah mulai kurang eksis dina ngaji teh kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosora padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena Gusti orenganannya jelema-jelema munafik jelema kafir terus we ngalang ketek ka urang teh supaya nutur-nutur ka kafir ngaheueuhkeun ngaaminan ka munafik jeung kafir teh kumaha we carana ya Allah timimiti menta izin ka Kangjeng Nabi moal milu perang jenteing manehanana mah berkorban harta lantaran sieun perang teh besi paeh pangbungbungna kafir munafik mah paeh padahal mah diembung-embung ge paeh mah paeh bae bae embung kajenting berkorban merek ka Kangjeng jang ngabiayaan perang tapi ku Kangjeng henteu diterima saeutik-eutik aja ulah narima kana pamere kafir ulah eta ieu cenah jang majlis da naonan nyeun majlis ku duit kafir ieu cenah ieu jang masjid nanaonan urang nu deuk makena urang nu deuk itikafna urang nu deuk salatna di masjid kudu dibangun ku kafir goblok sama jelema ya Allah ieu mah cenah pondok pesantren atuh deuk sanu mondokna anak enceng ih udah awan geusip pareum-pareum ting teh sehat teh heran ieu mah heran pareum jasa tambah hate teh Gusti Allah nu agung urang nu neuk ngeusina urang anu deuk ngalaksanakeun anak kunaon haju disumbang ku luar agama urang ieu lanjutna ayat khusus khitab ka Kangjeng Nabi sebab nuzulna umum maknana jang urang bareren khusus lafzi umumul makna khusus khitab ka Kangjeng umum maknana jang urang sepanjang masa ieu ayat Muhammad kade cek Gusti Allah fala tujibka ulah ngaherankeun Kanjeng ulah ngaresepkeun Kanjeng maneh teh ulah kabong broy Muhammad ku harta-harta para kufar ku anak-anak para kufar ulah kabong broy awas Muhammad ulah kabita ku harta kufar ulah kabita jeung resep ku anak-anak kafir khusus ka Kangjeng sabab nuzulna umum jang urang balere kade wahai segenap masyarakat di mana saja berada mungkin di Jazirah Arab atau di Ajamna mungkin di Kalimantan di Aceh Rengkas Betu di Endoyong Terep di mana bae sing hade
ulah kabita jeung ulah kabongbroy ku harta-harta kafir. Ulah kabita jeung ulah kabongbroy ku anak-anak kafir. Adek ulah sakali deui ulah degekeun ku sia. Ieu kiai na goblok. Aing mah senep jana le kiai anu sasalaman ka harita anu heran aing senep lagi lain lalagan senep ka bapae hasan aing. Ka bapae senep lain lalagan. Eta si kiai ya Allah 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 mun deukeut ku aing ditiup ceulina. Heran aing mah. Pondok nu deuk ngeusianana urang. Nu deuk ngeusiana mukmin masa sih kudu dibangun ku kafir? Eueuh rumusna, eueuh komusna. Eueuh komusna sarua jeung urang titah ngabangun gereja. Hating teu hayang setik-etik acan. Atuh nyana ge ngabangun urang, ngabangunkeun majelis malek. Pan cenah nyumbang. Atuh dibalik nyumbang teh aya naon atuh pikir heula dunungan. Ya Allah, ya Allah. Ari sia teh ku odob-odob teuing kiai ku goblok-goblok teuing kiai atuh masihkeun teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran aing mah ka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu hiji. Aya hiji kiai di dieu ieu anu milu ngaji anu kasumbang ku harita anu. Nomor kadua ku jawara anu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Jalan jalan mana coba ayo. Aja aing mah di benduan ku nyana ge masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus can aing moal nyaba kaki ucit teu hayang aing bisa baku sia. Ye. Pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema da kitu bae aing mah ye atuh teh mah lain kiai cenah kiai kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge aing mah asal ku Allah bae dah can puguh cenah ku Allah ge bool sia ye teu batu kos kitu basarwana cenah kiai ge lain kiai teh mah jawara enggak ai kaluar ti sumbu sia mah kajeun. Man ardallaha bisa khotin nas kafahullah jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia nu salah nah kafahullah bakal disukup ku Gusti Allah jeh emang aing teu boga rumus teh aduh Gusti nah ieu kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus bae awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatena rurut aduh jan niat ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus mah tah bae terus geus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallah wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen kukuman sieun dipake ka bendu ku manusia ente asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh baik cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudak ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa khotin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalikna
jelema anu nyieun bebendu Allah sakhatallah biridonas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basya capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajeun moal kebal bo jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong citu eta prinsip ngaranna fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kufar matu boga pabrik anu beh tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yavan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah horenganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhiratna disiksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayati dunya dina mimiti harta neanganana ge manehanana geus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia betrus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan anakan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak saeutik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker
geus kos kitu hitung-hitunganna. Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeun nyaho kadep dakar sagara ya. Insyaallah. Wah. Luar biasa ya. Ya Allah ya Rabb. Hitung-hitunganna. Untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu. Seperti kos kitu tah. Tah, aya polisi nu usuk urak-wiri cakal polisina. Bayar. Oh, amankeun. Buru amankeun. Geus kaluarkeun. Anu nakal kaluarkeun. Bayar. Harta mah kos kitu main nya terus. Jadilah nyana hartawan, jadilah nyana jutawan. Wow, kemana-mana diaping. Kahayangna kos kitu harta mah. Eta teh lain merdeka capek eta teh. Nah, ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan ieu kasiunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siliong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wa hum kafirun wa hum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana kaum kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal aminin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cak kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo. Wow, temenang aya gangguan sautak saeutik capek hati. Sakolahkeun ke Amerika, sigana senang teh capek hati teh mikiran harta, mikiran anak. Sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa. Bisa nyer usaha deui. Capek. Kasieun. Dek nyaho-nyaho paeh na kafir. Siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang. Padahal tersiksa. Moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoun ka bab ganjaran. Moal ayanya nama infak jatuh nyahoun kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim. Ndek nundukan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Ndek ditenden di mana ieu iman kiai? Lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha? Murid ada kumaha? Nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan. Eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya, nu masalahkeun kadinya bapana. Eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol, ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta. Mbahna tolol maksudna. Atuh kiai ge kos ditu. Henteu diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya. Awas ya, kabelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina, aju terus ka muridna. Nauzubillah min zalik. Cabut anak. Boleh pesantren dia kiai modal koskar itu. Ye Quran dah sih ada. Ulah tah. Geus sa Quran aya teu talar mah ja ikro pohoan bae ayat ieu bae talar.
Iqra pohon baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra 'allama iqra bismi rabbik iqra. Cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae. Imam blon ya imam ya. Gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya. Masya Allah deres sama masih kene baca Fatihah ya imam tuh baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih nya lagi bingung emang naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah tahlil tolong. Iya gara-gara teu boga pamajikan kos kitu. Madak imam teh hiji nu kasep, dua nu boga pamajikan, tilu nu sugih, opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat. Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawah geunah. Kasep bacaan anak bagus, pamajikan anak gelis, bila perlu dua. Oh siapa? Sugi. Jadi jalan tuh loba pikiran. Ngimaman teh khusuk. Sholli fardhu Jumat. Allahu Akbar. Ngeunaheun kan tegep. Iya imam anu bangsa, komo teu boga pamajikan mah. Kan aya dina haten aing ira kawinnya, ira. Enggak salah jadikan imam kos kitu mah. Makruh. Atau apa majikan jore atau engke kan lamun aya nu liwat gelis ya teu akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun her urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge dorakas ya neraka malah tujib gambar berarti sia abong bro ya takos gitu ulah ya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka gimana ulah ya cek segitu malah tujib gambar lu malah ulah mantap kurang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek itu lewat naik Lexus mulai di dalam nyana ngelaksonan net apa lo laksonin gua apa lo lewat aja nggak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam nih bae ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong boroy ku harta kafir urang daek 8 sepatu kabong bro ku harta kafir urang daek jadi hadam kafir teh lantaran kabong bro ku harta kafir nah iya jelema anu kabong bro ku harta kafir daek 8 sapatuna daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nyaceknya nanti aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada apa mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya mau berhenti ye ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos eta iya bejakeun bener aya terang-terangan langsung bosna datang di dan lantaran nyupiranna bagus segala rupa namun aya karusakan bagus manyana dibujuk tak ku bosna di Jakarta enggak bos lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir enggak boleh sopan-sopan bos eta hebat eta jelema urang rangkas beri bayan we yes lu nanti mau usaha apa urusan saya bos
urusan saya. Lo kalau mau berhenti karena kamu berhentinya kemauan lo gua nggak kasih gaji lo, biarin bos, makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bos, kagetin. Kita iman torojol datang nambahan ka dia, masya Allah, hayang saja nih dia. Aja ku ari nu sugih atuh. Kita sugan barang keureun aju sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang, cek jana tenang pikiran. Masya Allah, nang saya nang Allah. Teger, kuari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir, kuari jadi musuh. Bahkan nyana geus ngomong bae, aya keributan jeung kafir. Golok. Miskin urang rangkas atuh. Pokona mah boro-boro kadung aing ngubatur ge ku aing dicacagan. Sial urang rangkas ah. Masya Allah. Nah, ulah kabong broy, ulah kabita, ulah resep ke harta-harta kafir, ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh. Ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nyana masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na. Engke di akhirat tinggal meuleum na bae, tinggal dibeuleum diojaikeun di neraka. Ai urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit, kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kahalangan ku larangan-larangan. Ketika orang dek mabok ayat-ayat haram, tiga orang dek judi ayat-ayat haram, tiga orang dek zina ayat-ayat haram, tiga orang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana. Aya daging anjing japuh geuna. Nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh tah jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram, tadina daek judi barang ngaji haram, pager tah ngaji teh jadi pager tah. Kuari kosu sempit di pager ku larangan-larangan, korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi, ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek keneh kredit guarin teh. Guarin teh, nu itu geus bisa di oper kredit. Nyieun anyar deui. Teu beres jelema ieu. Masya Allah, larangan. Nginget jana aing hirup sampai sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah ngerekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pun pasti poho ka Allah. Detik eta, menit eta, jam eta, aya naon sih sia? Waliullah geus jarekanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah taruh kau Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang aing kan mah awak bolon teh bolon atuh bodoh ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak. Goblok badan sia. Emang sia teh jaho aing meuli golok kabari di Garut. Aing meuli di Ciseap sia.
awas ya pencit sia kuaing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia kuaing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabar umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok teh sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat tang husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu teh sia tinggal sajeungkal deui ka kuburan ieu maksudna masalah tah mah kawin mah masalah kan ieu permasalahanna can khusus salat can khusus salat ieu aya aturan keur salat nya main HP keur salat diasupkeun deui mantas mun bisa membeureuh keur salat ya cara mah order karung goni ya Allah ya Gusti nah iya renungan makin membaik ke kadituna makin membaik nah horenganan iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan ad-dunya rasukul khoti atin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiyah sarap bisa nya ya mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepuguh alfiah johar makmum hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan ye demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna iya tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan da kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipudoli naonan ya gede henteu Bandung tuh nama bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu deh cenah teh menta ieu cuma imah dibere sia proposal gaya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana jamun jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuh ku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain hajung urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana
KDG ku urang teata untuk memajukan bangsa jeung negara patali jeung agama anak kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang. Tuh nyaho anu di luar naon cenah tah sak aing di jero ngajina anu di luar teh nyaho naon cenah teh naon hayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang karawang goyangeunna ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos gitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh jeraheun masyaallah na ieu lah Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong berai ku harta ulah kabong berai ku anak atuh kuari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu neuk keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihan we saja kayak lamun kurang kakarek aing kadiekeun we duit teh lain cekel ku aing ya asana mah ka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipake dagang heula masyaallah ieu istidraj ya harta sih ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalaya dunia atau dunia mah di tangan sakit tuh di tangan sakit juga saya tulisanana mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai kuai tah mah kitu atuh dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh ieu mah asal tadi berkat bae mal deui aing mah ka dinya teh deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakena salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ka panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna teh di dunia na capek ngurusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bawa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna
di hadapan mukmin teh sararupa bahwa manehna teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teh tiga-tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make samping nyana beuh make samping make kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya dibalik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk ngaluluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah lalagaan kegeus nyaanana makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang orang Banten emang kumaha gitu jana mah pokokna geus ngaya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana Banten emang kumaha gitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokokna mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokokna mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokokna mah mun ditanya dek mana Jakarta dek naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh bae teu puguh nya mah Banten mah ye tugas urang Banten tarurun nah kamari kan jan tarurun tah maka karak lalagaan doang je awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus ngasagolok bae kadang-kadang anak da dicoba heula coba tapi boga sejarah Banten mah ja bakal perang deui engke jeung Baduy ji aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus ka urang teh terus kadeketan ngadeketan bahkan non gitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ke Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha
misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudu nyaho tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang deui teh sakarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta jeung si eta awan Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin mah sararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak wari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu embalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu asup Islam loba orang gedean ke asup Islam di nemantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeulem ku NU masalah ieu mah keur carita halal haq ieu mah keur carita halal haq masalah teh mah meulem dengan motifna mah jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun ya kalurah ge lah nih lah enggak boleh ya cak lurah aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh teh kitu bae meureun ye cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meulem eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah atuh
tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake nanaonan atuh bake dadaya kanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan paeh urang tuh kaget sia kan aing ge kaget law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala kafir masieun kamu minin ku sieun-sieun nama sabenerna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan tunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana ku sieun-sieun kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan buha-buha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilaihi niscaya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri wa hum yajma'un gegeuraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura kasieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok ge be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna tah law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajma'un nu manta kafir Amerika nyieun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan je Bush paeh jan modar je tinggal Obama encan sama encan bakal lah bae sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae para raih kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara maksudnya ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah jana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan kos kieu itu deh elek ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabeh tuh langsung nyana instruksi langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik
Emang kenapa? Ada tukang es. Aku baca bayu. Ki muslim aja kos kitu teh ki muslim bedak kerep, masyaallah. Nah, Iya, udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat. lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa Langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal. diketrok-ketrok tok. Muslim. Es. Cak Belanda. Waduh. Makanya anu nundek di bomna benda. Nu dimaksud nyana. Nundek di bomna teh pesantren benda kerep. Nundek di bom teh kiai muslim lah. Prak dagang es di luhur. Balik. Tah, Amerika mah yang roti di luhur. Lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur. Gesan, cek Amerika gesan. Geus ulah nyen Apollo. Ulah nyen. Tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyeun Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran. Dari bari gideug kieu. Jauh kene teh ka Banten. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pernah di PDG nurutan. Asup ka sumur brek teu muncul deui. Untung bae aya insuna. Bah, geus kieu bae. Ya Allah. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian law yajiduna malja lamun manehna mararang jang ngungsi atuh ngungsi ka Singapura guari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun ai urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi. Tadi tahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema. Banten ditahan, Serang ditahan, Tangerang ditahanan. Jangan. Bodok daratan kabeh ka ditu. Orok datang orok. Rok. Orok Banten maksudna. Atuh orok Pandeglang maupun beuki sambel. Enggak ya. Daratan gak diturunkan aman terkendali. Nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos gitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke ngamudek bebenerana engke mau tak kuariku siapkan siap pencap siapkan kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh mah kebenaran ye law yajiduna malja mun kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepat nyana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh
atuh guha ge kitu kene paling meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaran. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang euna siksa. Di Baghdad dia perang malain kitu, di Suriah dia perang malain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Di mana lain kan bom budak peletik nini aki-aki dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan. Nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen kumaha. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta. Asal geus kahareup ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat kok nu sok salatna. La ilaha illallah. Pae surga ai, syahid ai. Pikiran aya kadinya teh. Menang luhur agama. Ulah nu salat, ulah wae nu salat. Nu sok judi. Nyampe. Ribut jadi dinya. Tapi waya perang mah. Nah, hai, tadi musuh teh. Geus, tinggalkeun kartu perang. Sasalaman. Iya. Perang hayo. Salat henteu naon henteu. Perang. Aya encek. Cek. Hanya. Sial Islaman. Madak adu kekuatan yang Islam. Ulah curang. Eleh di mana-mana. Tesieun ku tentara Amerika ya lah. Tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang. Adu kekuatan. Kahayangna Islam mah. Kahayangna Islam dipapatkeun. Sian yupan eta emang naon dibaca eueuh. Heuy, aya ge diupan bae anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah. Tarolol budak Indonesia mah kos kitu. Geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha gitu. Je, pakai lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah, ieu lamun adu kekuatan, adu hareup kahayangna kom orang Banten. Urang Banten, urang Madura, urang Jawa Timur, urang Palembang, urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh, adu hareupan jeung kafir kahayangna nya. Itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh, urang Banten cicing di Aceh. Haju ku urang Aceh teh ku naon kana? Ku gam. Manehanana kan dicurigai urang Banten. Diseret. Urang Banten ieu mah. Alal hak diseret. Set. Begitu diajak ka leuweung teh seserian. Begitu diajak ka adu kekuatan, hayo boleh saja. Gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah. Bebeja jelema ka kula. Gelut ieu mah. Eleh itu. Belum ada apa-apanya saja. Banten sial tak kebenaran nu diseretan jago deui. Aduh buka beneran jasa eta. Atuh lamun Banten sieu mah nu diseretan atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalam selesai geus. Eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta orang Banten kabeneran jasa masyaallah. Adu kekuatan lain hiji lain dua. Siji dua tilu nyana sorangan menang. Ada bebeja ka kula. Eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih gimana. Cik kula teh mamang. Eta bisa hebat kos gitu kan. Pernah kula cenah sekarang puasa ge lasa parantu sabaraha cakena. Tapi ku Allah geus dibere kitu mah timbul keyakinan anyar. Mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah. Cewek mah. Neng ulah sieun neng. Satungtung nyawa aya di kandung badan kakak. Neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masyaallah karim. Aduh, eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah,
ilah sieun sebenarnya mah kafir. Nah, tinggal orang berbagai penilaian. Nah, kajian sama orang bangsa kitu naon bangsa Indonesia. Iya kafir. Kafir mah neangan engke pemilu teh ada ngungsi. Cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa. Sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia. Orang Indonesia dek ka mana deui? Sanajan sieun ge dek lompat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa aja meuli tiket ke Singapura. Teu bisa Raja Pendi dibere duit data kita ke Singapura meuli tiket tak. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Deh, kemerak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit. Aju diajak ke Singapura, ke Singapura. Aju jeung Haji Pendi, aing mah teu jadi. Entah, kajian teh nyaho Singapura. Emang kurang mau datang aing mah. Kajian kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura. Deh, kamerak. Atuh teh nyaho. Aju geus asup ka bandarana ge, leumpangna ka mana nomor sabaraha. Tek ceuli datang ka nyahoon deui. Hese. Mata kula mah lamun ka luar negeri neuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana. Jelok nuturkeun nu teu nyaho. Sebab naon? Engke geus ka ditu balik deui. Capek. Kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho. Atuh terus bae, horenganan salah. Berenget marah salah, ban urang aki-aki. Teu marah urang capek, ban. Adena bae. Eta kos kitu teh. Mantek ilmu teh ilmu. Pelba ieu nu mana nu dipake, pelba ieu nu mana dipake. Kudu neuleuh di lingkungan.